Iya. Mending keneh boga akun kreatif nayangkeun diri sorangan daripada boga akun gawe nyerang batur. Tos tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu patepang deui sareng sim kuring Mang Anggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Angga. Atur nuhun mitra anu parantos komentar sareng mamparin like-na di tiap episodena. Pon kitu deui anu tos ngabagikeun atanapi nge-share ieu tayangan dongeng ti Mang Anggang. Boh nge-share kanu status WhatsApp-na atanapi kanu grup atanapi karencang anu sanesna supados urang riung mumpulung sasarengan dina ngagagelan padaran dongeng Sunda ti Mang Anggang ieu. Atur nuhun mitranya. Kapura mendak harapan, hirup sembat mumuncangan, lempang udak paninengan, murung waktu satangtungan, ngudag lampah saamparan. Mitra kaum dangu kocapkeun pasosore mitra basa wanci panon poe geus tunggang gunung cahyana hibar semu koneng sabab wanci geus saria kelayung hawar-hawar geus kadenge sora budak keur pupujian di toa musola nungguan wanci magrib tayohna mah nu sakedeung deui datang kacaturkeun di jero kamar mandi nu aya di salah sahiji imah kontrakan anu aya di tungtung lembur. Eta kamar mandi teh lega anu masih make sumur timba. Kasampak aya mojang nu keur anteng. Memeh mandi eta awewe teh kukumbahan piring heula. Geus kitu kakarak nyesed ngadeukeutan jolang. Kalayan teh asa-asa beragadal baju jeung sampingna teh dilaanan. Terus mandi bangun anu gumbira malah make jeung dicumplang sagala rupa. Diselang ku kasak kosok bebersih. Delila kadenge ku celina aya sora anu pating koresek pating korosak di pipir red kumaehna direret katempo aya sirah jelema kacering ngalamengna dina bilik anu barolong da memang ari palebah kamar mandi nama make wangunan duduk jandela anu kahandapna tembok sabagian kaluhurna masih bilik keneh. Eta anu ngintip tayohna mah katempo teh ngan ukur buukna wungkul. Jiga nama ti tadi mula keur ngintip manehna mandi. Saha eta? Saha? Neng welas ngagorowok bari nalak-nalak ringkangna. Nya geus kitu mah meureun kagok katohyan. Jung nu keur ngintip teh nangtu. Kulu terak asup lewat panto tukang anu memang teu ditulakan
terus ngadeketan kasih si sumur bari pok ngomong. Rewasnya nunggu rumuy tina rungkun nanya bari imut. Mirengeh kaayaan sa model kitu, cek si Neng awewe anu ngaranna Welas teh. Nyokot sampingna rap dipake, cek kana anduk dipake nuruban hariguna. Jung nangtung bari popoyong kodan pok ngomong. Muh tadi karena udah dia keur ngintip maneh teh. Kalayan hate reuas pacampur jeung bingung Neng Welas anggar neger-negerkeun hatena supaya paripolahna teka tangenan ku lalaki nu ngaranna Muhtadi. Tatangga kontrakanana anu sok remen nganterkeun manehna make motor lamun kabeneran rek mangkat gawe ka pabrik. Iya, nu jangan atuh di dia teh. Nu jangan di dia teh. Muhtadi. Cek Welas nanya deui. Meniku nyebut Muhtadi biasana ge Kang Muh kapan? Tembal Muhtadi bari suruh ngaserengeh seuri. Welas rikat ngejauhan, maksud rek asup di ka jero kamar, tapi awak ngadadak karasa berat. Harita teh mehna rek rikat ngejauhan, maksud rek asup ka jero imahna arek muru ka jero kamarna, tapi awak karasa berat. Boro kabisa ngalengkah mitra, ngadon ngalaper nu aya. Mitra dasanya na harita teh beri nyerang ke Neng Welas teh. Muhtadi toleh kekerenyeman mapatkeun jampe parabun supaya awak Neng Welas leuleus sapada harita. Wios gelis teu kedah ka mana-mana, tenang weh. Kin hoyong ka kamar maku Kang Muh di pangku. Walon Muhtadi bari seuri, laju mehna ngadeukeutan. Jen ngajanteng gigireun Neng Welas nukangan sumur leungeuna ngagulusur kana cangkeng. Nanaon atuh ieu teh? Nanaon atuh ieu teh Kang Muh? Cek Neng Welas seblak hatena nyeblak. Jajantung bet ngadadak ratu bulu punduk nyeak carangkan. Mitra geus hampir satahun Neng Welas bubuara di wewengkon kota Bandung. Lebahna teu jauh ti walungan Citarum. Ari imah kolotna mah di Nagreg. Didinya soteh Neng Welas gawe di pabrik cat. Nya didinya cici ngontrak imah petakan nu kawilang rada jauh ka tempat gawena. Pedah murah. Unggal isuk sok remen dianter ku Muhtadi mun mangkat gawe teh. Tadina mah sok diasongan duit, hitung-hitung mayar ongkos. Tapi Muhtadi sok tara narima, ikhlas majarna teh. Beki dieu Muhtadi beki nyosok jero. Malah kungsi ngedalkeun hatena cenah bogoh ka Welas. Tapi ku Welas teu dipaelu, da teu bogoh teh. Lain ku teresep kana rupana, tapi teresep kana tingkah lakuna. Osok hura-hura mabok, katambah keur dirina can kapikiran rek laki rabi, tuda kakarang oge lulus SMA nu terus gawe di dinya. Jadi can boga niat jeung bobogohan. Cek pikirna hayang makaya heula mitra geusan bunta bantu kanu jadi kolot nu aya di lembur. Mitra kaum dangu, demi Muhtadi
Muh tadi teh mahasiswa di salah sahiji paguruan luhur nu aya di Bandung. Kuliahna teh kuduna mah geus lulus, tapi geus 8 tahun mehna hirup di Bandung, kuliahna teu lulus ngendog jadi mahasiswa abadi gitu tah lamun cek bahasa urang mah meureun nya mitra. Kateuing bener henteu nama Daneng welas teu kungsi ngobrol kapapanjangan. Kamu tekengin kieu aya nu ningalikeun ke. Awas. Nanaon atuh ieu teh? Neng welas satekah kolah ngepeskeun leungeun nu pageuh meulit kana cangking. Wios atuh Neng. Pan akang teh sono. Tos lami nganti na dawatos kakangmu. Neng welas tos hilap kana pasini urang. Harewosna ngahudangkeun bulu punduk mata kukurayeun. Sakadap keheula kangmu. Dok ya atuh asena urang teh teu kantos kedah janji nanaon atuh ieu teh tekenging kieu aduh awas. Neng welas nerejel tina rangkulan nu beuki pageuh. Tapi muh tadi teu yeuh mirosea rangkulan beuki pageuh meulit awak Neng welas. Tos emut ayeuna mah ya Neng welas. Laras pisan sayang ieu teh kangmu teh. Harawosna deui sumuh haros-hos ngan sakilat bibirna geus napol dina bibir Neng welas. Ketug jajantung Neng welas beuki kerep bumi alam ngadadak tungkep. Neng welas ngoceak maratan jagat minta tulung sugan aya nu bisa ngadangu. Awak berat lungse teu walakaya cipanon ngalembereh mapai pipi ngecelak ngilu ngamalir jeung cai pamicinan kana solokan. Ngapan ngahegak panon asa bijil titinggalian ranyai ceuli sakadapan ngadadak torek kiwari nu kadenge ukur renghap manehna. Dina kaayaan kitu Neng welas ujug-ujug teu bisa walakaya. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun maangga ngadongeng urang teraskeun. Gancangna carita. Wanci ngagayuh kaburitnakeun kapireng sariak layung ka cidamata waasna. Di luar mah waas mitra. Tutuhan oge jadi robah warnana koneng umyang lir emas sinangling. Kahibaran ku cahyana nu sumirat tebeh kulon. Di beh kaler nyampak walungan Citarum anu caina ubluk apla. Sedengkeun di girang kawasna keur mendung cedeung. Tonggeret reang di sarada. Angin leutik ngahiliwir dang daunan pating arulang kawas anu ngagupayan. Dina kaayaan kitu nalika teuleum waktu sareupna wanci teh teu nyesakeun panasna mata poek. Reup-reup kaayaan jadi poek mongkleng buta raju. Heuleut sabatara waktu muh tadi datang deui. Barina leungeun geus ranggem kudahareun sok ditunda gigireun Neng welas anu masih kapaehan keneh. Teuing dinaonkeun Neng welas nepi ka kitu. Gek muh tadi diuk mehna merong sakadapan ka awewe sampulur nu keur ngalempreh di dinya. Teu wani ngadeugetan mah. Ceug mehna kanu bungkus rokok terus ngodok sakuna nyokot kayu api sakes diseungeut serebung haseup rokok ngelut. Kulisik Neng welas kulisik. Brai ngabeuntakeun panona
manehna rungah ringeuh sakadapan ret ka kenca ret ka katuhu bari kurang kerum. Cek Neng Welas ngan bisa kitu kawas nu beunang ku ilmu panyirep. Na atuh barang mah ngareret ka hareupeunana nyampak aya dedegan lalaki anu pakulitanana hideung huntuna baradag matana pikasieun neungkar mencrong ka dirina. Kang Moh, karena ulah teu di dieu Kang Moh. Karena di jero kamar kuring karena naon keluar ka ditu. Tenang. Tenang. Teu kudu salempang, teu kudu hariwang. Buah kopi, buah cempedak mending ngopi barudak. Tembal Muh tadi. Teu sudi kuring rada jangan sakamar yang maneh Muh tadi. Buru nyingka sia Muh tadi awak aing aja. Awas aing ngajorobok atau aing ngajorobok ya. Hayu geura sia nyingkah moal. Cek Neng Welas bari rek ngajorowok. Tapi karakter kecalangap kep bahamna dibekap kulamak bodas. Telila kang geus aya sesengitan anu matak nyelek kana ti koro Neng Welas. Geus kitu malekat teh deui awak Neng Welas leuleus satulang sadi. Mitra kaum dangu menang 2 jam ti harita Neng Welas diantep ku Muh tadi. Sedang Muh tadi mah ngan ukur hulang jentul we di dinya. Menang sawatara lila ti harita rupa nama reaksi obat bius geus rada leungit. Bari nguniang hudang Neng Welas terus diuk emok cabok hareupeun Muh tadi di luhur risbagna. Keluar si Muh tadi, keluar. Kurang rek make baju. Rek naon make baju? Hareudang nyai. Rek hujan jiga nama yang meni bayeung yang kieu ye. Tuh, digirang mah meni geus buguludugan. Mendingan kitu make samping we wungkul. Langkung cantik sayang. Sok keluar sia, keluar. Rek naon atuh sia di dia keluar. Tolong. Cek Neng Welas bari ngajorowok. Tapi rikat kep deui ku Muh tadi dibekep. Uleungeunna. Sok sia. Sok. Rek kongkorowokan atau hayang dibius deui ku aing. Sok sia. Cempe. Atuh geus kitu mah beb bae Neng Welas ngabetem badis areca. Perut ulah sina lapar, ulah disiksa matak sila kayo makan. Muh tadi nawaran dahar bari ngasongkeun nasi bungkus ka Neng Welas. Ngomongna campur ku basa Melayu jiga kahayang kalem pisan. Mitra kaum dangu mimiti nama Neng Welas teh nolak manehna teu daek narima kana kadaharan nu dibikeun ka manehna. Sabab Neng Welas sieun kadaharan teh bisi ngandung racun. Bisi ngandung pangbius pikeun dirina nu matak kajen lapar jeung tibatan ngadahar racun mah. Tapi jalan pikiran Neng Welas kabaca ku si Muh tadi. Ieu makanan teu diracunan teu dicampur jeung obat bius teu. Cing percayalah ieu dahareun menang meuli ti lembur bisi teu perseret di dahar ku akang. Sakapel ge dia. Ya. Cek Muh tadi kitu nate bari terus ngadahar sanggu hancengan Neng Welas dua-dua. Segana cai aqua bawana regot nginum terus nu sajana dipapai. Mun ieu makanan diracun Kang Muh nu paeh pangeulana ngarti. Cenahna deui bari terus nuluykeun ngadahar hancengan manehna. Atuh mitra akhirna mah Neng Welas kapangaruhan beuteungna nu lapar beuki murilit. Tungtungna ari geus kitu mah narima nu nyuguhan teh ditarimakeun Neng Welas dahar kalayan tenang ngan pikiran cus-cos wae ka mana meuni.
di luaran imah kontrakan mungguh tiisen da kitu memang unggal poena oge di dinya mah. Imah kontrakan lokasina rada jauh ti Lemburan. Ari nu boga kontrakan anak mah lain di dinya. Nu boga kontrakan mah ayana di sisi Jalan Gede mitra. Nu boga kontrakan mah imahna di sisi Jalan Gede. Eta imah kontrakan teh ukur aya 4 petak wungkul. Anu 2 imah dieusi ku Neng Welas jeung Muhtadi. Sedang nu hiji deui mah kosong eueuh nu ngeusian geus dilapisan. Aya nu hiji deui kakarak kamari nu ngeusianna pindah. Cenah mah sieun kabanjiran deui da mindeng banjir kadinya teh lamun Wanci Citarum caah. Di hadap kontrakan nyampak sawah upluk-aplak. Di beh hilirna palebah kenca cai walungan. Sedengkeun di gigirna ngabulungbung jalan gang leutik anu tembus ka Jalan Gede. Rada jauh memang. Mitra kaum dangu. Di luhur harita teh kapireng langit lenglang kaya aling-aling. Bentang baranang pating karetip. Hawar-hawar sada anjing pating cungungung ditemak ku surabuk mending awek-wek ngaluhur dapuran awi nu aya di sisi sawah hareupeun sorokan. Sora jangkrik jeung cihcir beuki rame bangun ngalalan joanan. Hal nu bakal karandapan ku Neng Welas di jero imah kontrakanana. Teu ti harita jelegur kadenge sora guludug ti girang ti jauhna katempo langit teh ceudem. Sok bisi Neng rek istirahat ngagoler we atuh da kamar-kamarna. Teu kudu salempang panjerencangan ku kangmu cek Muhtadi. Neng Welas teh nembala. Sok istirahat. Kang Amuh mah aya perlu deui ieu. Neng Welas di dieu heula nya. Awas mun wani kabur. Cek Muhtadi. Bari beus deui bae kain bodas nu dikantongan kumehna dibebaskeun deui kana irung Neng Welas. Leng Neng Welas lieur. Gebru weh ngajoprak deui sare dina luhur anggel. Teu ti harita Muhtadi ngojengkang kaluar brai mukakeun panto. Jebrug panto ditutupan ti luar, jepret di kuncian, sup kuncina diasupkeun kana kantongna. Mitra kaum dang menang sajam ti harita kalayan lempang antare bangun tayak karingrang Muhtadi geus ngurunyung deui teuing geus di mana eueuh nu nyaho kulutrak panto imah kontrakan Neng Welas dibuka bus ka jero jepret panto dikuncian deui kojengkang asup ka jero kamar boleh katempo Neng Welas geus hudang tapi awak namah leuleus ka cida. Neng Welas gelis. Punten ada lami ya. Penting ieu urang suka bungahnya. Urang senang-senang. Jeung kangmu ya. Ulah asa-asa lah. Naon we sakayang bakal ditedunan. Asal Neng Welas kersa nyarengan Kang Amuh di dieu ya. Kumaha? Hah? Kumaha? Alim wayahna Kang Amuh entong Kang kedah karunya ka abdi Kang. Cek Neng Welas ngomongna laun pinuh ku kasieun. Neng Welas sekada hariwang ulah hariwang tangtos Kang Amuh oge bakal keluar ti dieu ya. Sok atuh Kang. Burukeun Kang keluar tapi moal ayeuna ke rada peuting we lah. Oh buru-buru teuing rada peuting we ayeuna mah sore keneh geulis sore keneh. Cek Muhtadi bae lajag lejeg di hareupeun Neng Welas. Baju kaosna geus dibuka
atuh kaluhur namah buligir tembong bulu dadana anu paselang jeung barodas gek mehna diuk deui terus muka tutup botol minuman. Silahkan diminum lamun kurang nyandak deui nya. Neng welas tenembalan kalah cipanona we nu barabae bijil. Nempo kitu mitra Muhtadi bangkenu manehna keheul kawasna teh basa nempo neng welas ngembang cipanon. Di sisi anu lain nafsuna beuki ngagedur da puguh gergeteun tiba heula bae tiba heula keneh ka neng welas teh kabita tuda ku amu cuyna jung deui Muhtadi nangtung terus ngodok saku celanana bari lajag lejeg panonna rutret kana botol jeung kanu beungeut neng welas. Teu biasa ngeuleut kanu botol kana gelas satunya gitu teh tenunggu jawaban kop kanu botol minuman terus dibawa ka tukang teka ciri kuning welas mah cur inuman diperulukan ku sabangsaning tipung bodas teuing nanahaon ngaranna mah geus kitu song gelas dibikeun ka neng welas. Neng welas tangtos ngaraos halabab margi sakieu panas teh jigana bade hujan datus kadang utah sorgu guludugannya mangga sok ngaleut heula supados seger. Di barung kurasa kasieun anu lain leleutikan neng welas nampanan gelas bari leungeunna ngalapat nempo neng welas nampanan inuman anu diasongkeunana Muhtadi gegemegan jantungna ratug hayang geura nampo neng welas anu karanjingan ku eta obat perangsak hayang geura nempo neng nongna neng welas anu pikabitaeun hayang geura muka kikilintringanna neng welas anu amu cuy hayang geura ngarasaan nang ningnungna tumpak ting ting banting. Jageng. Beungeut neng welas sepak. Buru bebaskeun kuring Kang Moh, bebaskeun Kang Moh, bebaskeun. Cek neng welas. Bebaskeun kuring. Kudu karunya ka kuring. Malingeut kitu Muhtadi jadi tambah ambek. Nafsu geus ngagedur ari layan can aya tanda-tanda rek daek. Tungtungna Muhtadi geus niat kalaya nekat rek ngagunakeun cara kasarna. Jung nangtung ceg kana cai anu diceklan ku neng welas. Tuluy ditunda dina luhur meja. Parosot meh nemu kacalana terus neuteup neng welas nu merungkut di jero risbah. Beungeutna pias geus ngarti kana naon-naon anu baris dilampahkeun ku si Muhtadi. Aduh, ulah Kang sing habatos ka kuring Kang, ulah Kang sing habatos ka kuring Kang. Aduh, Kang. Tapi Muhtadi tenembalan panonna neuteup kana hari guneng welas, breh dua gunung sakembaran meuni hirup mun dibawa ngarenghap teh. Estu nambahan kapenasaran pikeun manehna. Hayang buru-buru muka neng nongna neng welas anu pikabitaeun hayang gerak ngasan kikilintringanana neng welas anu amu cuy hayang gerak ngarurup nang ninungna neng welas hayang gerak tumpak ting ting bantingkeun cagel. Red deui Muhtadi ngareret ka handap
Breh nempo ping-ping dibungkus keneh ku samping kebat. Geus kacipta ngagelempong nambahan rongkah kana nafsu angkara eta lalaki. Lat poho kana temah wadi kausap setan 40 teh atuh. Gabrug neng welas dirontok terus dibekem bari dirangsa dan dilaanan sampingna. Tapi neng welas tetere jalan hayang lepas, tetejeh bari babadug nyakar jeung ngegel taya eureunan. Tapi najan sakumaha kuatna oge tenaga awewe moal saimbang jeung tenaga lalaki nu keur katumpakan setan leuwih ti 40. Neng welas akhirna eleh. Harita bibir Muhtadi saladak suluduk kaditu ka dieu. Barang tepung jeung bibir neng welas teu anta pernah digep digegel satakarna. Gurubug Muhtadi ngagurubug menit ti kaluncat bari balabab belebeb getihan. Neng welas buru-buru ngorejat hudang memener sampingna. Beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleum nafsuna ngagedir ambek ka eta lalaki. Ari cipanon teu bisa tetep carinakdak. Waduh, kurang ajar awewe setan sia. Muhtadi kegerendengan bari nyekelan bibirna anu boloboran getih. Geus kitu mah gabrug ngarontok deui tapi neng welas geus meunang tenaga. Mahna rikat ngarawel bibir Muhtadi nu tadi digegel. Goak Muhtadi ngoceak deui sabab bibir anu nyeri teh dicakar atuh beuki nyeri bae. Jung Muhtadi cengkat. Terus nangtung lajag-lejeg di hareupeun neng welas nu masih ngudupung. Benar-benar teh bisa dileuleyan sia nya. Rasakeun sia yo. Hiya. Hiuk gampleng. Muhtadi nampiling koceak neng welas ngajerit. Teu cukup kitu jekuk bae najong hulu angen neng welas. Lenggak neng welas ngalenggak geus kitu meles neng welas kapaehan teu inget di bumi alam. Mitra kaum dangu sanggeus rengse ngagadabah awak neng welas mahena ngahuleng sajongjongan. Muhtadi mungguh ka pahung ku lampah nu geus serba bingung. Eueuh deui carana iwal ti make jalan pintas. Pelet naon oge moal metu jampe kumaha moal aya guna sabab nerimakeun beungeut nu siga siki korma. Ti santas ngarampa kana dada neng welas mahena ngalenggak ngarasakeun naon nu can pernah kaalaman. Jemblingna peuting nu geus maju ka simpe wanci mujehna tiris. Muhtadi ngajentul di jero kamar neng welas dibaturan ku cikopi. Hampura neng, bungan neng atuh. Anu teu karasa nampi wae. Kiwari Kang Muh moal penasaran deui. Cek Muhtadi. Di neng welas bating halas si mata geus tuhur teu bisa keluar deui. Batina ngocak ngajerit maratan langit ras ku nasib diri. So, ayeuna mah nu jongjon. Geura istirahat, teu kudu salempang. Mun nepi ka reuneuh oge Kang Muh bakal tanggung jawab. Tapi omat ulah bebeja ka sasaha tina kajadian ieu nya. Atawa laporan ka nu berwajib. Lamun teu nurut ya nu bakal berbicara yo. Cek Muhtadi bari nembongkeun pasobalatina anu masih disarangkaan. Rayu berang datang nimbungan minuhan herang mata repeti ngajiri
waktos nakabujeng Seep Mitra cag urang tunda heula jejer carita dina episode anu ayeuna. Urang tenden dihandelem sieum gesan enjing pageto urang teraskeun deui. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios. Sunda Komaraan Parengku seniman Berhargu sarjana Dina widang karawitan Kirang kumahanya karawitan.